digoda ku iblis ku setan tiap detik. Ari ka pangajian saminggu sakali Pak itu. Ngadaungkeun pangaosan, hadir ka pangaosan, kadang sabulan sakali, kadang tarang ngaji satahun sakali gitu. Kumaha urang ngagoda ngalawan setan mata pantes lamun urang hirup jiga setan. Da setan terus pidato wae ka urang. Urang teu apal, teu pernah sungkim apa ngaosan, teu pernah ngalaksanakeun ibadah, tak pernah sungking ka jalmi sasarangan jeung jalmi-jalmi saleh. Bade kumaha tenangna hate, urang bisa ngawarahkeun nafsu. Samentawis nafsu mah ngajakna kana lali. Hilap ka Gusti Allah. Goblok. Maka jalmi anu goblok itu, anu lali itu kadah enggal-enggal di emutan. Ya dah pun dikir ka Gusti Allah. Fadhkurullah. Yaman wa qu'udan wa ala junubi. Pek anjeun dikir ka Gusti Allah. Namtu emut ka Allah. Qud salik emut ka Allah. Wa ala junubihi. Nalika ngagoler urang emut ka Gusti Allah. Urang kertati rek angkat-angkatan bismillahirrahmanirrahim. Eta emut ka Gusti Allah. Kercalik kertaruang emut ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Badal lason bobo emut ka Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Sabina aktivitas urang teh naon emut teh terasa Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim teh nembongkeun urang teh ulah poho ka Gusti Allah kana asmana Allah. Zikrullah bahwa urang teh hirup teh diatur ku Gusti Allah. Teu aya hirup anu teu diatur ku Gusti Allah. Pujeng-pujeng urang hirupna. Rezeki anu bisa kasihkeun ku Allah ka urang. Muragna tatangkaran, daun tina tatangkara eta teh meunang ngatur Allah. Komo deui urang. Jadi mun teh mah ayeuna urang aya hiji panak jeung rencangan cek urang kabenerannya panggih ayeuna mah geus lila puluhan tahun teu panggih kalunian meunang penak lain kabeneran eta teh tos diatur urang kedah penak jeung wajib urang. Kapumpul urang ngaduh rencangan SD umpamana nya urang jadi karirna sukses sebaturan teh teu sukses kitu umpama kitu nya dipenakeun ku Gusti Allah teh kabeneran ayeuna mah panggih lain kabeneran ku Allah teh dipenakeun karena urang simpati ka baturan urang tah eta buatan urang teh model kitu hirupna teh namana teh simpati ka baturanna ieu mah kumpul nembong emas kumpul nembong turunan kumpul eta sok aya kitu nya tiap kumpul rek kumpulan alumni dan kumpulan keluarga jika kumpulan apa naon kumpulan silaturahmi lebaran